Anjing dong. Anjing. Mana anjing? Ya, kita gua yuk. Mana anjing? Yuk. Anjing di mana? Anjing di mana? Aing sini, bantuan neangan sok. Anjing aing lepas. Kakara meuli aduh. Anjing sia. Anak gua sia, sebenarnya aing kayak anjing muda goblok bulan. Bantuan Rik. Kajisa goblok. Duh, anjing lu pendek ini. Lu lepas lu ke mananya? Jok. Baso. Rik, mana si aja nak? Oh, tuh kalau KHS aja nage. Nah, kumah ada gak kalau es. Jok. Meuli kan Juk? Meuli nang anjuk. 5.000-an ya? Tunuh kieu aing meuli 5.000-an. Eueuh belah si Ajona ge sare. Jing, si Ajom nih bola pisan kena aing meuli 5.000-an. Teu di ladangan. Ih, tadi nama aing meuli mah 20 bungkus mah ya. Keur aya tamu 5.000-an mah. 20 bungkus. Aya ketang ya, daban si Ajona udang ya. Tungguan. Lah, terjadi tamu nangis maradang. Anjing deh, ngaganggu we aing keur molor lah. Kamana sal? Ulin ding. Ulin ka mana? Ka babaturan tak hareup. Nah ulin mamawa bedog siapa? Kan babaturan ding kadekeun. Siapnya? Anjing, nah kieu. Bagong. Mana bagongna? Banget siap siga bagong. Siap. Berangkat. Pak, cocok tuh. Wey, alhamdulillah Madoyok dulur menuju berlibur di Pangalengan di Japa Adrenalin, pokoknya nama luar biasa the best internasional. Buat rekan-rekan yang mau healing atau mau jalan-jalan bareng keluarga bisa datang ke Japa Adrenalin, pokoknya nama the best luar biasa. Berbagai macam jenis permainan ada di sini guys. Ada flying fox, ada off-road, ada tembakan, Paintball. lu iya kenaon teh kita? Rafting. Luar biasa pokoknya guys. Bisa kelihatan suasana alam yang penuh cinta pemandangan. Di situ apa? Cileunca. Cileunca dulu pokoknya mah. Well. Ayo tadi Madoyok yang kamari nih. Abohong ka aing nyebutkeun abah Ican lagra mina kapal cambuk. Sia kunyuk, naon sia goblok? Sia ge sok pinjem ka aing kunyuk, pira ge hutang 100.000 sia sok anjing ka dieu sia ku aing. Tah gor si goblok. Aduh anjing ini kecelakaan aing. Lagi na tepat ieu mah euy. Sia kunyuk sok aing mah sia bapak. Nek lagi ka Madoyok, bah. Dina po tadi kali ke adat-adatan kitu hayang dipangpeng. Pukul nginan. Asara gue lagi leuy. Kalau kayu kan segede kieu kan dibeut ka tadi. Mun ditagihna mah hidup malam mere. Ieu mah pasti. Yakin? Ya, sok pinjam duit ka urang atau urang mah minang nulungan. Lamun ditagih ku urang pasti mikeun. Hukum artinya pasrahkeun ka urang. Bener, Bah? Bener, daripada dipangpeng naik. Balik, Mas. Balik. Eueuh si goblok sieun akal bulus aing berhasil. Nah, Apa sih mana, Bah? nah maksudna nyebutkeun urang gering ka barudak. Duh, hampura, Bah. Pan kamari urang duit lagi dipake bayar ke Abah kamari gini. Oh, dipakai bayar ka urang tapi ulah hasil nipu batur atau coba ding tiluan. Arti ya Abah ge urang keur eueuh duit yang bayar ke Abah. Lain kitu Bang Doy, ayeuna teh itu teh nu kamari ditipu teh laporan ka polisi. Aduh, polisi. Heueuh Bang Doy, ayeuna teh lamun rek cabut perkara urang kun aya duit itu 400.000 jangan gantian ka budak eta. Duh, aing. Ini sudah pameresan. Ka duit mana? Aing kakar ge ngajual sampo aing tadi. Tapi bener dicabut perkara. Bener jamin Bang Doy, dan ulah Bang Doy ulah aya ka ditu bahaya. Iya, 400. Tenang kurang diberesan Bang Doy pokoknya mah nya. Aduh ngampih heula nyebutna Bang Doy. Dengan tidak anjir. Polisi bisa diperpanjang. Kamari mayar hutang, duit menang nipuan. Wah, aing tipu deui tah. Atuh, mana ieu mah kalau Nama sia nyumur atuh aya na. yang sebelah tuh anjing. Nambah. Cuma tanya abi minta wae Ana apa naon teh heula 6. Aya yang sebelah tuh. Lah, Cuk aing. anjing. Ngesebrak wae anjing. Maaf, Pak. Cuk aing ngomong manten heula.